Syekh Nawawi Tanara. Ya Allah ya Rabbi Syekh Nawawi Tanara muridna lain lalagan jara di ulama nu kuari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabeh. Kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi. Murid-murid kamari kula zarah. Kamana tuh ka Mandalawangi. Kamari kok pengen Kiai zarah ka Kiai Muhammad Yusuf. Nuku kula dititah-datangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggih aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an. Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararati. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Hiber ti Mekah ka dieu. Lain lalagaan kan. Mun haji pede hiber ragag. Aku lah usul ke malaikat, ragageun. Ulah kena aya. Nah, emang aku begitu lalakona ya. Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ke 17 negara. Masya Allah. Zaman hese dunia nyana geus kunjungan ke 17 negara. Di Mekah teh, deka Mesir, deka Yordan, deka Palestina, ke Israel, deka Syria, deka Yaman. Masya Allah, zaman hese, himah na pohara jasa. Syekh Nawawi. Lantaran engke lamun nyana ngarang tafsir teh nyaho lebah, bahaya. Teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Iran.